Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Aduh, nah geuning ieu babanyita ya. Sing horeng teh anakna si Wikanta tah. Anu kungsi ku Kang Japra dipaehan di rumah. Berarti aing kudu hati-hati mah ieu. Sabab can wande, manehna ogenan mibanda ilmu anu lain lumayan ieu. Ajaran ti bapana. Kitu cegeureun teh satena si Biro. Tapi beda deui carita anu kaluar mah. Pokna teh. Wikanta, aing mah teu nyaho-nyaho deuleu. Teu apa, jeung sia ulah main fitnah sambarangan sia. Teu ngeunah aing. Sagala ge kudu aya bukti jeung saksi. Sia geus wani-wani nyangka ka komplotan Garong. Berikut ka aing nu aya di dieu sia. Aing teu ngeunah. Sia boga urusan jeung lalakon saperti kitu mangsa bodoh eta urusan sia. Beda deui jeung urusan aing di dieu deuleu. Nya teu naon-naon atuh. Ari kuring malai nyangka. Beda ditanya ku didinya. Saha jeung ti mana? Manta ku kuring dibejakeun. Didinya ulah ngarasa kasinggung. Nah, didinya mah geuningan jiga anu rumasa. Jika anu ngaku, jol-jol amarah wae. Cik Darman harita teh ngulinkeun ku omonganana. Aing lain ngaku sia belegu, tapi aing teu ngeunah asa dituding ku sia nyebutkeun komplotan Garong anu geus mateni bapa sia. Nya geus ari teu rumasa mah, da kuring ge teu neken yen didinya anu geus mateni bapa aing. Lamun segiji waktu panggih jeung komplotan anu geus mateni ka bapa aing geus ikrar, aing geus janji bakal numpur ludeskeun eta komplotan Garong. Kahiji sok nyieun kaonaran wae ka warga masyarakat. Kaduana hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Ku aing baris diteangan nepikeun kaleang cocopet ge. Kitu Cik Darman. Nyaritana beuki garihal. Bangsat lembut ya, babanyit leutik. Geus kumawani nangtang perang ka aing. Nah geus bosan hirup sia teh. Yeuh, aing tah si Birong moal sieun ku bebenyit bau kene panglai sia. Rasakeun sia setan. Jeleng si Birong luncat narajang ka Darman. Seakiuk pereupna kana dada Darman. Tapi Darman harita teh luncat kaluhureun si Birong. Sele napak tukang ngeunana. Gilek si Birong teh mali tapi dipapag ku dampaleungeun anu meber. Hiuk plak-plak pipi si Birong teh dicabok. Aduh, gelo sia, gelo. Cuman deing sia cobak cabok ka batur. Rasakeun sia, pamulang tarima ti aing ye. Dipepejet awak sia teh ku aing mah. Jeleng, si Birong mundur. Terus masang kuda-kuda. Dua leungeunna ditumpangkeun kana dada. Si Birong boga andalan ilmu batin saeutik. Harita rek digunakeun pikeun ngalawan ka Darman. Lantaran manehanana geus teu sabar hayang geura ngagempur ka musuhna. Lamun musuh teu kuat mah ti tadi ge geus hayang ngawewejet jiga nama. Tapi Darman terus maju lalaunan, malah mabari seuri semu ngahina. Nanaonan eta teh Barong? Lain Barong sia, ngaran aing mah Birong. Oh, Birong, ulah heureuy anu kitu lah. Bisi malikan awak sorangan, mending ogenan geura serah bongkokan sok ka kami. Ngarah nyawa sia katulungan lantaran lamun sia tetap ngalawan ulah nyalahkeun ka kami tah. Lamun si sia hancur jadi lebu. Setan sia kalaka ngahina ka aing ngajedog monyet dagoan ieu serangan aing ye. Pasti seubeuh sakali ogenan sia. Si Birong nangkep harigu terus musurkeun tanaga dina dua leungeunna. Geus kitu reketek matek urat-uratna mani ranteng jiga kawat. Tapi Darman teu gugu manehna nyadiakeun tanaga pikeun nada serangan musuh. Kuda-kuda geus siap, leungeun katuhu geus nyolodor ka hareum. Sebrut, si Birong teh nyerang. Dua leungeun maju sakaligus ngandung tenaga batin anu rongkah. Bret, dipapag ku leungeun Darman. Cengkang, si Birong teh ngajengkang ka tukang. Bru, cungcurunganana ti beubeut kana taneuh. Atuh puguh si Birong teh mani ngarempod barjeng muringis. Tina sela-sela biwirna ngalegeti kental. Horeng tenaga batinna malik kana hulu angen. Akibatna seueul mantak sesek kena napas.
cakakak Darman teh seuri bari lempang diketan. Mana atuh hasilna Mang Birong? Kantun we jiga barong. Ngan sakitu euy. Ada yang setan sia. Babanyit kurang ajar. Montong ngahina ka aing sia. Montong ngahina. Aing can eleh sakitu mah. Can aing mah. Loba keneh jurus aing tah anu mati. Eta mah karagi saeutik deuleu. Kitu harita teh cek si Birong. Terus udang deui. Tapi beungeutna geus pias jiga mayit. Dadana karasa sesek. Tapi sifatna tetap kasar jeung sombong. Manehna embung ngaku kana kaunggulan batur. Padahal mah manehna teh geus ripuh. Ngambekan ge geus hampir teu bisa. Tapi serog maju deui masang kuda-kuda. Panonna burahay beureum molotot ka Darman. Bandel pisan geuningan. Cek aing mah mending keneh serah bongkokan sia ngarasa selamat. Lamun teu nurut maneh bisa cilakat. Sok geura milih sia. Nah arek nyerah ka aing atawa hayang modar. Aing mah moal maksa maehan maneh. Lamun maneh boga niat arek eling. Kop tinggal milih sia. Da lamun kami boga niat marek mateni, kita digeges bubuk tah hulu sia teh. Kitu cek Darman. Bari tetap sabar. Henteu waka ngagunakeun kakuatan pikeun ngagampur musuh. Anu dipalar. Hayang ngulinkeun heula musuhna. Tapi si Birong jauh kana talu. Anggang kana nyerah. Kahayang nama ngawasa ka batur. Salilana embung eleh. Jampai sia babanyit. Aing mah leuwih hade ancur tutumpuran. Jeung tibatan serah bongkokan ka sia. Yeuh rasakeun setan. Cek si Birong harita teh narajang deui. Sesatanagana dikerakeun kabeh. Ayeuna mah geus teu make perhitungan deui. Lantaran bakat ningku nafsu. Sadengkeun Darman henteu cicingeun manehna ngagunakeun jurus-jurus andalanana. Eta jurus teh digunakeun satengahna dipake nada serangan si Birong. Tapi akibatna mantak bengong sararea. Barang bret bentrok. Si Birong ngoceak mantak ketir. Dalik deug, dadalig degan. Dadana tama sesek karasana. Aduh, kurang ajar ya. Aduh, kurang ajar. Kitu cenah cek si Birong. Harita Darman geus nafsu, teu tatapasini deui. Terus ngagunakeun ajian sapinuh. Maksudna mah arek ditujukeun ka si Birong. Tapi sabot kitu, siut kolepat, clek. Hareupeun Darman teh aya hiji wanoja dedeganana jangkung leutik. Bari lajag lejeg hareupeun Darman. Koreja Darman teh cengkat. Tuluy nempok ka eta awewe. Nilik-nilik kana dedeg pangadegna. Pok Darman teh ngagerentes dina hatena. Oh, ieu awewe teh masih kene komplotan bega. Kurang ajar. Berarti loba geuningan balana teh nya. Hayang nyaho. Ek dijajal ku aing pangartina. Nepi ka mana ieu bikang edan teh? Kitu cek Darman harita teh. Bari terus mureleng kanu datang. Horeng si mana horeng anu datang teh Teteh Patmi. Anu ti tadi manehna ogenan ngawaskeun. Waktu Birong keur patelak jeung Darman. Manusia, kira papatkeun jampe modar sia, nyawa sia ngantepikeun ka poe ieu. Ku aing bakal diala, bakal dijieun parepe sia di lembur. Sok geura samat inung bapa, geura papatkeun kasampurnaan. Malakal maot geus moncongok kana beungeut sia. Cek Patmi harita teh bari kekerot. Leungeun geus dipaparekat ngumpulkeun tanagana. Peureupna mani buleut-buleut. Aing mah teu ngaboga-boga deuleu. Nyawa lain urusan manusia. Sia teh ulah nganggap bebenyit ka aing. Kop geura pilih kulit ipis, geura teangan tulang anu rangu, rek ti sisi ti gigir, aing sayaga teh, pikeun narima paneungeul ti sia. Si horeng si mana horeng teh nya sugan teh garong teh, eueuh awewean, heg teh aya. Sok geura maju sia bangsat lah, buktikeun caritaan sia teh tah, anu sombong, aing mah moal ngomong leuleuy lah, jeung jalma ngaco mah, komo sia garong. Setan sia, rasakeun pangawas aing. Kitu cek Patmi nafsu. Sebrut narajang harita teh ka Darman. Peureub anu buleut-buleut teh nyewuk kana dada Darman. Tapi Darman teh kungsi ngaroba kuda-kuda. Dada ngagilek ka gigir saeutik. Ari leungeun kenca, nepak si ku Patmi. Hiuk plak lep, Patmi teh ngalelep. Leungeun nyamber kana suku Darman. Maksudna merek dirampin. Tapi pelentung, Darman teh luncat ka luhur. Hiuk bek, puhut cili Patmi teh dijejek barjeng luncat.
Ayo sia. Patmi harita tengah daligde. Sirahna karasa lieur maning ubang. Gibeg Patmi tengah gibegkeun awakna. Seakna rajang deui harita teh ka Darman. Ari Darman anu geus nangtung kalayan tenang. Atuh panarajang Patmi teh taya hartina. Kep ditewak ku Darman. Terus dikedut sekaligus. Tolonyong Patmi teh nyolontod ka tukang Darman. Gilek Darman teh malih. Hiat ceko tonggong Patmi dijajabkeun ku dampal suku. Patmi ngagoak deui harita teh. Bari jeung ngancegkeun di kuda-kudana. Pok nyarita ka Darman. Heh manusia haram jadah, kumaha wani sia ngalawan ka aing ha? Sok maju sia gejul. Kitu cek Patmi harita teh. Mata naburahay beureum untuk kekerot. Jiga anu gemes ka Darman. Tapi Darman tetap tenang. Serog masang kuda-kuda. Sakabe perhatianana dipusirkeun ka musuhna. Ayeuna mah henteu lalawora deui. Seak leungeun Patmi teh nyamber kana ti koro Darman. Tapi lep Darman teh ngelok. Plos. Panarajang Patmi nyabet angin. Tapi ngan sakilat. Suku katuhu Patmi ngajelepung ngancam tarang. Bra! Darman teh depok. Bari jeung ngarampit suku Patmi. Kerwak hiuk blu. Awak Patmi teh dibebeutkeun kana taneuh. Sorana ngageblug mantak paur. Koceak Patmi teh ngoceak. Waduh, kurang ajar sia gelo. Kurang ajar sia. Cek Patmi harita teh bari gurinyal hudang deui. Tapi ayeuna marada ingkud-ingkudan. Tayohna mah awakna karasa nyeri. Samemeh Patmi ngayakeun gerakan deui, harita teh Darman pok nyarita. Bikang awewena. Anu sombong, mantak ari jadi jalma teh tong jumago deuleu. Naon anu rek disombongkeun ku sia teh atuh? Kadar boga pangabisa sakitu-kituna sia. Kitu cek Darman harita teh, bari mureleng ka Patmi. Mantap loba bacot sia. Lamun anjeun boga kawani, sok geura tarajang awak kami ieu. Si Patmi moal mundur ku manusia kumaha wae ge. Nah dikira aing rek sieun ku manusia pantar sia. Cek Patmi harita teh bari ngalugas bedogna. Sedengkeun panonna mureleng harita teh ka Darman. Ari Darman kala kaseuri mani lelengakan. Bangun anu teu malire kana caritaan Patmi. Patmi nya ngaran teh komplotan garong gerot. Anjeun mah boga biwir teh teu dikadalian. Ngomong janji heuai jiga budak satepak. Lamun lain manusia mah teh ku aing teh moal burung dibebekeun ta bibir teh. Sok geura taki-taki sia. Tada pangawasa aing. Cek Darman harita teh bari melong ka Patmi. Samemeh sararea anu araya di dinya nempok kana gerakan Darman. Sakilat aya sinar bodas anu ngablesat kana diri Patmi. Siut curelat cre. Darman geus nangtung deui dina urut tadi. Ari Patmi ngadadak awakna kaku. Bakat tingku kaget. Panonna molohok jiga kena kutenung. Lantaran leungeunna karasa singsireumeun. Ari bedogna geus aya dina leungeun Darman. Pok Patmi teh ngagrentes dina jero hatena. Kurang ajar. Nah sa ieu manusia teh ha? Bedog aing nepikeun ka sakilat geus karebut. Beuh, palang siang lain manusia biasa ieu mah ye. Tapi aing mah kumangke teuing dilayanan ku aing mah. Cek gerentes hate Patmi. Bari jeung ngahuleng sakedeung. Tapi teu lila jung. Patmi teh ngangkat beungeutna. Terus melong ka Darman. Pok nyarita gagah naker. Manusia edan, aing teh sieun sanajan bedog aing geus karebut ku sia. Sok geura tarajang aing arek ngarah naon? Cek Patmi harita teh. Jiga anu heueuh we wani. Padahal ari hatena mah ngarasa risih. Sok sieun manehna teh bobor karahayuan. Lantaran geus jelas Darman teh lain lawaneun manehanana. Bikang awewena ulah ngabobodo diri sorangan lah. Lantaran kula ogenan geus nyaho hate anjeun teh geus marmit. Tapi nah eta ari biwir bet kalaka beuki galak. Ulah kitu atuh mantak cilaka eta teh. Anu wajar we hirup mah. Cik Darman bari maju salengka. Atuh pugu ceuri Patmi teh mani euceuy bakat tingku era jeung keheul. Kalayan teh loba dicarita. Gajleng. Patmi teh luncat narajang ka Darman. Hiuk cebet. Tarang Darman teh ditampiling. Tapi Darman kalah kanya kakak seuri bangun bunga. Dasar garong awewena di papatahan teh kala kaleuwih galak sia. Nanaonan mencetan tarang aing. Da aing mah teu jangar. Hayo geura serah bongkokan sia.
terus aing jajapkeun ka guru sia aing hayang panggih ieu kitu cek Darman bari melong ka Patmi tapi Patmi lain awewe epesmer sakitu geus ampir keok teh kalah kanambahan nafsuna serog masang kuda-kuda reketek musirkeun tanaga dina dampal sukuna anu katuhu. Jolan ngalengka ka hareup salengka hiuk cebrot tur Darman teh ditajong satakeur tanaga tapi Darman teu rengrot-rengrot sebrut harita teh Patmi narajang di ka Darman ku tanaga nu sapinuhna dikerahkeun kabeh manehna ngagunakeun jurus warisan ti bapakna nyaeta Gaper harita Darman geus taki-taki kana naon anu bakal kajadian Darman musirkeun di tanaga batina pikeun nadah kana serangan Patmi ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup kaciri tina dampaleungeunna aya cahya beureum ngablesat nuju kana awak Darman geus taki-taki harita manehanana ogenan ngebutkeun leungeunna ka arah Patmi brek kadenge sora bentrokna kakuatan koceak Patmi teh ngoceak cengkang tuluy ngagubrag kana lemah bari dina biwirna ngalai getih kental ari Darman mah harita teu usik-usik acan manehanana musirkeun perhatianana jeung tanaga batina ditujukeun ka lawan nempo lawan samodel kitu gancang Darman teh ngarenghap narik napas panjang kurang ajar tah si wabalak bikangna teh bener-bener ngajago geuningan kitu cek Darman bari ngareret ka musuhna anu keur nangkarak bengkang si Birong reuwas nempo balad andelanana bobor karahayuan ku musuhna pok si Birong teh ngagerentes dina hatena aduh kumaha kalakuan aing kaya kieu mah cepat mingajoprak bobor karahayuan ari aing kudu kumaha pilakuan ye cek si Birong harita teh bari ret ka Darman anu keur museur ka manehanana nempo Darman keur melong ka manehanana lu si Birong teh ngeluk tungkul sabab cek pamikirna manehanana bisa jadi sasaran anu jadi musuhna nya sanggeus kitu pok Darman teh nyarita Garong edan sok gubuk tabaran sia bejakeun kajajadug sia ye aing budakna Bapa Wikanta nungguan hayang ijen wewesen jeung jajadug sia ngadenge Darman nyarita kitu Birong teh sakaligus kep regeyang mangul awak Patmi anu kakeunaan ku tanaga jero teu pok Birong teh ngagerentes cepat mi urang balik aing teh lain teh hayang ngabelaan teu nyangka eta budak lalaki teh geuning gede wewesena cepat mi hirup keneh kitu atawa henteu teu nyana bakal bobor karahayuan kieu ye anak jago teh tapi untung keneh aing teh teu ditanda saya masih keneh hirup nya geus kitu mah kolepatles si Birong teh ngolepat geus eueuh tina panenjona Darman jeung anu aya di dinya dilegleg ku poekna peuting. Sabot si Birong ngaleos moal Patmi Rob warga anu aya di dinya teh ngarariung ka Darman pok Darman teh nyarita ka kadang warga di dieu sok aya nama tuh pamuda tarulungan oge si nyai tadi teh anu dibedol ku si Garong Gelo tamaan deui kitu cek Darman marentah ka sakeluarga anu aya di dinya sabot kitu kurunyung harita teh Mangka Pri jeung Idon datang nyamperkeun ka Darman. Aduh, ieu teh kumaha Kang? Aya kejadian naon ya? Ceuk Idon hari weus-weus harita teh ka Darman. Nya Don, bieu teh si Garong Gelo tah. Maksudna mah meureunan arek ngubrak ngabri ka ieu lemur. Hadena we tah bisa disingkahkeun. Ceuk Darman bari ngareret ka pamuda anu harita arek dipateni ku si Birong. Waduh, nah atuh lain dicerek Kang. Ka mana atuh ayeuna ye? Si Garong Gelo na cek Idon bari alak ilik ka kenca jeung ka katuhu oge kan aya di dinya ngahaja sina kabur maksudna mah supaya bebeja tah ka baladna oge sakalian tah sugan we bebeja ka guruna
kuring panasaran hayang nyaho ta guruna nah saha cenah anu sok nyin kaonaran ka ngalemur teh kitu cik Darman harita teh bari ngareret ka Mang Kapri. Aduh aden mamang teh ngaturkeun nuhun upami kitu mah tah mudah-mudahan we teh si garong gejual teh teu daekeun ka lemur dieu deui sina ngarasa weudeuk mamang teh asa katulungan dieu dalamun cacak teh aya aden mah tah duka teuing kumaha nasib ieu lemur teh cik Mang Kapri nganuhunkeun ka Darman. Nya kabeneran wae mah kuring keur lumampah anjau ka ieu lemur tah ayeuna mah kasadayana mudah-mudahan kapayuna teu aya kajantenan anu kawasbi oge nepangkeun sim kuring Darman ieu pun adi namina Idon sim kuring teh nuju ngalalana kaleresan anjau ka ieu lemur nya tepang sareng Mang Kapri nya abdi teh nembe teh nuju reureuh di Mang Kapri. Cik Darman ngabejakeun lalakonna kasakur anu araya di eta tempat kabeh unggut-unggutan sabab geus diyakinkeun oge ku Mang Kapri. Nya sanggeus nulungan si pamuda oge hiji wanoja anu rek diculik ku si Birong harita warga nu ngariung nungtutan balubar indit ka imahna sewang-sewangan kitu deui Darman jeung Idon marulang deui ka saungna Mang Kapri. Urang tunda heula lalampahan Darman jeung Idon anu aya di lemur Kalangpari. Ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun kayan di hiji tempat. Nya eta di hiji wawangunan anu pernahna di antara dua leuweung. Kayan di dinya es tuning mantak pikasieun. Sabab loba tutubuhan galedhe jaradi. Ari anu jadi manukna lain jalma biasa. Sakumaha umumna di pidemburan lantaran kalakuanana beda jeung batur. Di puncak eta pasir leuweung teh aya tangkal caringin hiji geus gede pisan kawantu geus puluhan tahun umurna malah mah mani geus jaranggotan di handapeun tangkal caringin teh aya wawangunan mangrupa hiji padepokan anu gede jeung kuat pantona oge make kunci anu kacida gedena ngagaplok sagede kolotok mundi kaayanana jiga di hiji paguron silat atawa mangrupa hiji pondok di pagunungan sedengkeun anu jadi pangisina nyaeta mangrupa komplotan garong anu taya lian iwal ti Japra sabalad-balad. Harita teh mangsa geus beray-berayan Japra keur diuk dina bangku anu dijieun tina awi hideung Japra keur ngelepus udud haseupna mani nyarebung minuhan tepas anu gede dina kayan kitu Japra katara bangun hariwang da buktina ampir unggal waktu ngareretan ka jalan anu katempo lula areuleu ngurilingan pasir leuweung kawas-kawas aya anu didagoa tapi sakitu geus dilatih teh nu datang hiji-hiji acan. Akhirna Japra teh nyarita sorangan. Wah, gelo teh. Nakamarana atuh bebenyi teh ha. Wiraku teu cukup ku waktu teh. Sapeuting liar. Aing geus kesel ngadagoan ieu. Tapi naha can datang bae. Naha ka mana teh? Cepat mijeng si Birong. Palang siang ieu mah ieu. Arulin kana teu pugu. Awas ya Birong. Lamun teu datang poe ieu dipodaran ku aing mah teh. Kawas budak baik ka aing teh make jeung kumawani ngabobodo sagala cek si Japra harita teh bari jung nangtung terus turun ka buruan manehna ngajanteng sakedeung panonna melong ka jalan tapi anu didagoan tetep can datang malah mati ka tempo lapat-lapatna acan atuh keuheuleun Japra teh geek diuk deui dina akar caringin panonna teh boleh melong ka jalan ududna beuki nyerebung wae mani ngelun ka luhur sakapeung mah dikenyot mani jero haseupna ditiupkeun mani nyerebung tetela beki udud manehna teh sarta bangun nikmat pisan.
Ngenak sababaraha waktu Japra teh lajag lejek di buruan ngerasa kesal terus malikeun di awakna asup ka jero padepokan nepungan baladna anu aya di jero memeh tepi ka baladna anu keur ngarariung di jero kadenge harita teh anu gegorowokan di luar. Kang Japra keluar ya aing tulungan kitu cenah cek suara anu di luar. Horeng si mana horeng eta teh si Birong anu gegorowokan ka baladna. Telila harita si Birong teh terus ngudupruk leuleus beakeun tanaga. Ngadenge suara si Birong anu gegorowokan. Sakabe anu aya di jero saung teh ngarenjag reuwas utamana Japra terus ngorejat pok nyarita ka si Brewo. Suara si Birong tuh di luar tuh. Sikok ilikan ka ditu. Nang gegorowokan kunaon dipatil kalak itu. Boa-boa wok. Kitu harita teh cek Japra marentah ka baladna ka si Bewok. Meme si Bewok ngajawab calengkeung teh Sarkoni anu aya di jero ngahaminan caritaan Japra. Waduh, nya bener Kang Japra, eta mah sora si Birong minta tulung. Tapi nah hanya teu kadenge deui. Hari cepat mika mana deui? Teu kadenge gerowok-gerowok. Kitu harita teh cek Sarkoni bari ngareret ka Japra. Sameme Japra ngajawab teu lajung si Brewok teh nangtung. Sakilat ninggalkeun Japra jeung Sarkoni. Sanggeus aya di luar si Brewok teh olohok bengong. Teu waka-waka ngadeuketan ka si Birong anu keur ditindihan ku awak Patni anu tadi dipapanggul ku manehanana. Terila si Brewok teh ngageroan ka Japra anu aya di jero saung. Waduh. Kunaon itu si Birong teh? Adon patumpang tini kitu. Walau. Bahaya ieu mah yeuh. Buah tas perang ieu mah yeuh. Kang Japra. Kang, ieu tulungan yeuh. Tulungan si Birong jeung cepat mi yeuh. Bolo-bolan ku geuting sawak-awak. Burukeun. Buah yeuh. Buru ka dieu. Kitu pok-pokanana si Brewok anu ngajajanteng kala nempokeun ka Birong jeung ka Patni. Ngadenge si Brewok kegeroan kitu sakilat. Japra teh luncat kaluareun saung. Kasampak teh nya we si Birong jeung Patni keur ngagoler dina taneuh. Po Japra teh nyarita. Ai sia Brewok, kalaka ngajedog siga hayang pangaduan geuning. Lain gubuk atuh tulungan bawa ka jero. Ari sia kalaka molotot we kawas lalajuaneun. Kitu cek Japra nyenghor harita teh ka si Brewok. Nya geus kitu mah kep-kep koleang. Awak si Birong teh dipangku ku si Brewok. Terus dibawa ka jero saung. Kitu deui Japra mangku awak Patmi anu geus leuleus pisan. Harita katempo beungeut Patmi pias. Bari biwirna harita geus pinuh ku getih. Sanggeus sakabe area di jero saung. Pok si Brewok teh ngamimitian nyarita ka Japra anu geus ngagolerkeun awak Patmi. Kang Japra, cik pariksa lah. Tawak Patmi teh jiga nu pias kitu. Pigelang leungeunna geuneuk sagala tah. Waduh, bawa ieu mah yeuh. Cepat mi teh perlaya tah. Modar ku musuh. Ngadenge si Brewok nyarita kitu. Si Japra meni molotot atuh ka si Brewok. Bari jeung terus nyarita. Nyungor naon sia? Nyungor naon wak? Adi aing moal modar kitu-kitu wae. Aing percaya kabisa adi aing. Moal aya nu nandingan. Ngabacot teh sia masangeunana wae, ha? Heeh, gawok. Ngecek Patmi mah moal ngayan nu ngelekeun. Segala pangartina geus linuhu leuwih ti puncul. Mun ngaing heueuh rumasa disahandapeun ngajek Patmi. Sing waras nyerita teh wok. Sok kemana bae? Si Brewok harita teh cicing. Ngadenge Japra jeung Sarkoni nyarita kitu. Ari panon si Brewok merhatikeun kana awak Patmi anu teu empes-empes. Pok ngagerentes dina hatena. Lah, nating. Da heueuh ceuk aing mah teh. Cepat mi teh geus eueuh nyawaan. Beda atuh. Eueuh renghap saeutik-eutik acat. Cek si Brewok kalaka ngahulang. Pok Japra teh nyarita.